Padahal agama mah dina hate tuluy dijawab ku leungeun, saling salametkeun antar urang sareng urang. Hasilna tina agama teh alus pikiran maneh pot sumuhun ceuk nu bodoh kitu. Cenah eta beda paham sotak saeutik wajar da di dunya. Da cicingna jelema mah beda, lemurna beda. Ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana ngagaduhan budaya sewang-sewang teu aya kajabapan lintang ti saling ajenan bener kitu ceuk abdi oge atuh tong bujang hingga sadunya ulah di kampung abdi we dina agama unggul tos sabaraha golongan anu ieu pahamna kieu anu itu kitu barisan agama digolong-golong nih teteh silih baeudan teteh kaituna teh beda paham teh silih dalekan papangi silih balengan silih omongkeun padahal teu kudu kitu aya jelema mah urang mah nyalin hari nya mah agama dina hatena ayaan atuh datang boro pamadegan aya soal beda mengaran kumaha pot tong sanagara ieu mah sakabupaten we ngaranna Udin we kabeh da lieur geus sok aya nu nanya teh ka mana Din hor itu Udin dek aya nya ka Udin sabab Udin hajat nyunatan Udin anakna labeuh wayang nangap wayang dalangna Udin tukang suuk teh Udin ngaranna teh si nena oge ca Udin nih si nena CSI tuh nambet pisang sama dah jeung abdi oge padahal ku ayana beda teh eta teh supados nyambung supaya saling bejaan kapanggih we yen cirina manusia teh anu kersa mapatahan jeung kersa dipapatahan mun teu kitu rametuk coba eta urang nepi ka disajajarkeun jeung rametuk lamun daek parasea anu saling wasiatan ta eta pikiran jernih teh keur bener mah bener we da panggihna mah kurang kampung padusunan model cepot paingan sekolot baheula yen bisa negara bakawaluya teh lamun dipingpin ku budak angon eta lemurna teh urang kampung bau lisung jauh ka bedug anggang kadulang imahna di hatepan ku haneulem ditihangan ku hajuang tihangna batu satangtung ai ulina sok di bibirit leuwih jero pisan sih si horeng ku jalma-jalma anu pinuh ku gawe hartina bau lisung sumohon sanes bau kelek sing bau lisung tong ka mana karep atau nya payunan saha ieu teh aduh meh dibere jalan tak kitu pot sabab ari kaayaan di puseur dayeuh mah geus heterogen apa aka heterogen naon geus loba-loba pendudukna loba bangsana pendudukna campur aduk pendudukna teh nya beda-beda suku beda-beda agama beda adat taieu nilih kana kaayaan dunya we kaayaan dunya ayeuna harengheng ku dedengean pajejet ku deuleuan seueurna dina agamana atuh da doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris ngan ukur wungkul ku teori jauh kana praktek mah seueur kulan penjahat-penjahat teh ayeuna teh anu ngatasnamakeun rek nyaah ka rakyat rek nyaah ka negara padahal ka itu nama jadi hileud teh anu lemah pantes kitu pot seueur kulan ai ku kitu teh mah da tong boro make jeung organisasi tutuwuhan di dunia tutuwuhan beda hileudna bapak tani mulak peuteui pan teu jeung hileudna di mana geus peuteyan eta hileud ujug-ujug di jero peuteui ka mana jalana
hari hileud peuteui tarangakan daun teh dan teh oge boga hileudna. Dan setiap organisasi oge sok aya oknumna. Aya wae atuh dah. Oknum pejabat seseueurna teh. Bararang saat geuning duit negara teh dihakanan. Ka kampung-kampung ge nyebar aya mah raskin oge dibikeun teh kan wawuh kabarayana. Manehna gegedena. Nya. Nya eta teh nu dihanap teh dah. Nah, teteh ngomong teh kumaha mun aya nu kasinggung. Ya, tong baru kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing. Bener. Nah ulah aing ngomong. Batur mah demo geuning aing mah ngomong nah ulah. Batur mah anarkis. Masih kene make etika aing mah. Bae da rakyat mah ngabogaan hak. Kedaulatan sapinuhna di tangan rakyat aya hak aing pikeun ngomong. Sabab naon? Sabab geuning aya pangabutuh maka aing deui ka aing deui. Dulutik we rupa. Nya bener karaya rek hayang maneh. Bejakeun ku sia dawala lamun panggih ari sia kitu rek mimpin cucunguk, rek mimpin rakyat. Bener tah. Harianat da teh. Pengkhianat rakyat. musuh negara teh panu kitu pan. Pot latah. Pangna ku kaula disalukan teh. Eta nu dicaritakeun ku maneh teh real. Kenyataan. Apa real? Oh, jalan kereta api. Real. Atuh tah mah. Oh, da real ge bener eta tak kene. Di malan wa kata-kata kaula. Ta eta teh aspirasi. Leres. Anu kudu diperhatikeun teh. Bisi hidup teu apa sejarah uat teh baheula keur orok teh disumputkeun di kampung keur nagara manura aya nu ngajajah uat teh hirup teh di kampung gitu wa tos ngaraoskeun atuh da agan mah ulah kahirupan di kampung teh mata uat teh sono obrolan kieu teh da puguh uat teh hirup di kampung baheula daun sumuhun kulan aing ngeunahna di kampung teh ti iseuli herang panon kulan nya ngan ukur ngupingkeun berita-berita kaayaan di puseur dayeuh nya da terang tina berita abdi mah komo ayeuna parantos canggih boh media elektronik, media cetak, internet, dunia informasi teh mah gampang pisan kapanggihna teh. Gampang ya. Nu mawe pantas pun lanceuk nyarita kitu heuda berita nyebar. Nya. Tadi dia rupina kriteria kapamingpinan kudu apal teh. Nya. Naon wae teh naon wae kriteria pamimpin teh dawala sidik tableg amanah patona make patona mah ulah waka eta mah keur urusan heula jeung KPK Giring eta mah kan lanan eta mah cenah nguruskeun sapi lanan leres bulan tah kitu. Iya kahareng-hengan dunya teh sakumaha nu dicaritakeun ku Cepot pot lain sanagara tapi sadunya itu kejadian kitu teh sumuhun kula mung negara abdi pangitan panggedena tingkat korupsi teh beuki dia beuki kacau malahan ieu kiamat teh geus diambang pintu lamun diantep ieu teh uat teh keur neangan solusi. Apa solusi? Apa nu sok megah sok nilang teh teh polusi. Tang mah polisi. Polisi masa kampanye politik teh mah. Ai politik mah sok ngenog itik teh mah. Aduh. Ai itek mah di mana urang leumpang hese teh make itik. Itek teh mah.
anu karek datangna ita geus masak gegaro. Ieu karengengan dunya teh tangtuna urang kudu usaha. Komo deui Ua teh Batara ai Batara teh mimpin dunya, pengaman dunya. Tak aya deui anu mimpin tilu alam. Nyaeta Hyang Otipati Jagatnata anu disebut Raja Triloka. Timalan uang. Pikeun ngahinarkeun kajadian-kajadian supaya ulah harengheng teuing dunya. Ua teh rek mentes gawe. Nyaeta pangnepikeun walapatra, pangdugikeun walapatra. Akang apa walapatra? Naon walapatra teh? Walapatra teh surat layang anu sok diapungkeun lang layangan eta mah atuh surat cepot walapatra teh ieu walapatra teh kedah dugi ka Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Ieu teh milarian solusina supados dunya ulah dugi kariweuh teuing. Di mana? Ulah pajejer teuing. Jadi uat purwanga haturanan linggih hidup teh uat terek mentes gawe panganterkeun ieu surat, panganterkeun ieu walapatra. Nyaeta ka Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Iya nah. Gatot Kaca bujeng hingga kapurut marganing tanaga larapati kasarakeun demi kasalamatan dunya. Taeta ngan ieu surat numutkeun Gandam Ramo. Naon Gandam Ramo teh sieun? Soratan katinggalan. Soratan katinggalan, sorak gaib. Semohon ieu surat teh ditepikeun anak kudu ku Astra Jingga putrana Bapak Semarura Putra Pawana. Astagfirullahaladzim. Alah sia dora jore yang ngisi we kitu luas euy duh alah entong ku abdi seueur piwarangeun ieu mah tugas gaib bot. Ieu surat teh kudu tepikeun ku maneh ka saha teh sieun ka saha wa ka Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru ka sawarga ulah astagfirullahaladzim Itu akang lah dora batkan alah ku si lain ganya ku sinto ku dewek ampun aing ngasoakan leu keur rumah jantung engko jeung aing teh geus pohoan ini mah kumaha mun dibikeun ka Kabogo. Daek teh daek Asta Jingga kudu init. bayahna kang ulah baha. Nah, Bawiraos putra Gatot Kaca. Bawiraos Gatot Kaca. Sawiyeus putra anu bakal ngajajakeun ieu surat. Kudu ku Asta Jingga. Tapi Gatot Kaca ge teu leupas dan ngalibatkeun diri nyaeta pikeun ngaping cepot. Lumampah ka sawarga besi aya siku siulu gelagakeun sana ngamuk-ngamuk ka jameta. Eta Ngan di batas meureun ngajajabkeun anak nepi ka kampung Medang Kamung, desa Medang Kamulian. Tidinya mah Asta Jingga dilepas. Nyata naik ka luhur ka Waringin Pitu, ti Waringin Pitu ka Tegaramat kapanasan, tidinya mapai-mapai tamakan situ Madira langsung ka Jonggiri Salaka. Tidinya baka ebreh lawang selak matangkep langsung abus ka sawarga. Wah, perjalanan berat ya. wah rumit kang. Seolah-olah Ki Asta Jingga teh rek dijarahkeun ka sawarga Maniloka ka tempat suci. Eta Tak geuning teu kudu mayar. geuna diumroh. Boga gelar hejo ti ditu teh. Haji gitu belum. Alhamdulillah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ala syarikala kala baik.
innal hamdan wa ni'matan laka wal mulk la syarikalah. Cing mabrul Amin. Mabrul kemana? Tah kitu pot sakaligus nganterkeun surat teh maneh dek dijarahkeun ka sawarga. Tiasana jalmi ngadampal sawarga teh kulan jalmi anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana. Peng deket karena rel di dia. Sisi tong ngeri tong ngeri teh nyari. Sedangkeun abdi teh jelema beulak kasanteng tunggu di parut catang dirumpak paripawasna kulan. Ceuk batur mah abdi teh jelema somprak. Itu unggah ke masjid oge abdi mah can pernah ngeusian kenceleng. Malah kalah nyokot. Rek tiasa ka sawarga kumaha jelema model abdi. Pot kan? Murah asihna pangeran. Bujeng hingga keayaan di dunia. Di mana wae keur kumaha wae maneh eling ka anjeunna bakal eling ke maneh. Leres. Syaratna ti ayeuna kudu ditobatan jeung diaku sagala rupa kasalahan. Salabarkeun ti ayeuna. Bener. Abdi unggul itu ka sawarga teh. Salabarkeun. Pamerdih maneh naon? Upami leres abdi di piwarang masawi wes pun adi dibantun si dawala. Tawajeng bahan. Bisa teu naon. Tawajeng bahan. Malah Gatot Kaca garek nganter ka kampung Bedang Kabubung. Tawajeng bahan. Moal dugi ka sawargana. Dijajak. Teu bisa kudu asta jiga jeung dawala. Dijajak. Lah ampun. Mirip. Hayang geura panggih jeung widadari dek mah. Rek di kumaha eta teh. Heeh. Mun panggih Ai widadari aya nu jiga si Agnes. Aya. aya wae. Kumaha Leuwih. Kumplit leuwih widadari mah. aya nu jiga si Omas. Ke lamun aya widadari jiga Omas peker sia. Atau widadari jiga si Eni. Bener teh nih. Tah kitu Gatot Kaca. Jadi putra mah jajab salametkeun lumampahna asta jingga. Lumampahna ki dawala. Ngajogjog sawarga maneh lokal. Ya. Kang. Heung aing mah gandeng rek ka sawarga eta duh. Akang aduh si Akang bisa jadi haji. Ngan aing ngeunahna mun balik diri itu dek cara jadi haji bicara bahentis. Kos bantis jadi boga Cara kamar. Kang Oman si Dodadi. Daerah Pahajaran. Benar. Sidoradi. Kos Haji Pepen. Ngaran oge jigana genti Naon Kang mun segala haji. Haji Saipul. Alus Haji Saipul. Saipul Muin. Tah ieu suratna wayahna cepot amanat ti kaula ieu surat ulah wani-wani pindah tina leungeun maneh ka leungeun batur sahinga kahyang otipati jagatna. Dah. Cenah meureun di jalan bisa aya nu cikan nempo ulah maneh cin pageuh pamadegan. Awas. Kade Titipan teteh. pantos teh nya cek Wow, cek Kang. dina eta surat teh cek unggul duh Alah. Benghar. miliaran. Bisa jadi teteh. Ulah wani-wani ningali manehna ieu surat. Kade sing tahan ku gogoda besi di jalan aya nu rek nempo Nu ngolo kade. sing pageuh pamadegan bos. Mi HP. Tak kitu mi HP sisir jeung minyak. Kade teteh. Kade ka anceloman leungeun. Mi HP pikir jeung niat. Kade ka angsonan deungeun. Deungeunna. Jeung halus puisina euy. Bodoh. Buah sawo, buah nangka.
buah nanas jeung buah salak naon sina maksudna itulah nama buah-buahan kudu disebutkeun mari rujak dong halus Kang sakitu tarima bot pindah bot pindah dia pindah bot pindah marek wong Wiswano undang aja marek wong Wiswano ini rangalih pinara mun dina hate maneh ragu-ragu ulah waka init kalian bisa cangcaya mang mau ulah mang bot sang saya mau ulah sang saya buleudkeun tekad bener sing buleud ulah maneg mayu siap bulan sanggup mangga bulan jing mang masih kapegang sanggup dina jeung hareupan rupa-rupa cocoba sanggup dina jeung hareupan hese capek susah payah di perjalanan jam 5 teh sare kene sabab ieu teh ngabutuhkeun kedewasaan yo dewasa pikiranana dewasa ilmuna jeung sajabana siap bulan kalibra teh sarena percaya diri maneh sumuhun mangga bulan geus teu cangcaya hate parantos siap bulan geus gemelang aya keneh naon panginten di jalan teh seueur nu isalan di Gatot Kaca geus aya bekalna aya bot aya bade ayeuna dikabdikeun engke di jalan ke di jalan bisa bisa enjoy ke di mobil banyak payunan Gusti Batara bisa sakitu bot brak mangkaning eta abdi mah anu jadi reuwas makulah naon semun pan sawarga teh pitempateun jelema anu wah jalma anu bersih suci bersih iman tak asa teu pede keneh bulan ngeureuyeun di jalan pikiran kurang enjoy sae ulah ditampi atuh ya nya serat teh kange hyang otipati jagatnata Batara Guru mangga sakali deui bisi aya nu nginjem atawa hayang nempo di jalan kumaha ceuk maneh teh moal ada bisi murah gelena naon saha bae sanajan bapak maneh kulawarga maneh hayang ningali eta surat ulah akang ge ulah noong teh kecuali pamimpin artos mungkin teh abdi ulah nah si eta mah aman kecuali tidak ada no way upamana masihan beas kumaha tarima we bawa tarima beas nama tapi palain ningali surat entong surat nama sakua kaje nyokot teh ti gudang kaula tuh dek butuh sabaraha ton ulah di PHP-keun ka Pandi sok karanpi sae ulah sumuhun kulan abdi bade dijajab geuning abdi diajak ieu barengan da ulah sampang bejaankeun di jalan bisi lanceuk maneh plin-plan sampeur bantis bisi oncomeos bisi plin-plan bener bisi tepuguh pamanegan bisi tepuguh pamadegan awas maneh masuk lemah mental geuning sok sumpang-simpang bener mangga diestopkeun ku abdi kula mudah-mudahan siapa mulut giruran siapa rejer kanan sing inget yen jalan ka sawarga mah rumit rumpil kudu ngaliwatan hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsak kudu kasorang hartina anjeun kudu tawakal di jalan eta siap kula sok ayeuna bulan ayeuna jik ini permios atuh bulan lah naon ayo euy hayo siap saacana abdi mios abdi teh hayang nguping heula pangahampura teu jadi bapak bilih abdi tumpak caringin di buruan teu kuat nandangan proses bener eta abdi teh hoyong dihampura heula ku bapak tina segala dosa perdosaan bapak sedih aing lain ceurik bapak lain ceurik aing mah ceurik
Enggak gitu mesen itu Pak doa abdi Pak Jawih ti naon. pang doa dewek ari sagigireun ilaing pek cing tawakal aja Ya akang sing mandiri. temokeun kajujuran tah di dieu ieu teh hiji panyeuseuh keur ilaing Ya peluang. pikeun ngaronjatkeun harkat darajat si laing salaku pawongan Bener. Diajar mandiri. supaya jadi insan anu berkualitas sabab engke negara kahareupna jeung ayeuna teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas Anu handal. sedengkeun pan abdi teh jelema anu teu sakola eta deui panginitan teh tina kabodohan Ya eta supaya lamun ngaronjak. si laing rumah sabodo ilmu bakal dararatang Supaya jadi jalma mikir. peh jang sing tawakal kah aya kitu mah tos aya doa teh sepo jadi abdi dihapunten ku bapa heuk dihampur aja saurkeun ka emak Bang Blas. pasti inung si laing bakal ngahampura bakal tahajud gerak teh Ya ngarestuan. nuhun bapak nanging saja bina teh kitu halangan rintangan teh bakal aya tangtu nya Gogoda tuh. keur manusia di mana ngahonta cita-cita naon rupaha perjuangan teh kudu aya pengorbanan Tak eta segala rupa dah pengorbanan. dina eta pengorbananana boh tanaga pikiran heeh ulah nepi ka nimulkeun karugian ka abdi boh ka kulawarga abdi cing naon atuh ti bapa bakal kange abdi Cik rek makalan naon. mekelan naon Pak cing seperti bantis ka abdi mekelan kerjaan di jalan Pak Oman Silodadi Di komo. Kang Onang atuh cenah mekelan duogan kalapa hejo Kakang deh. Rib-rib ban ku rib-rib ori teh can bahehon mahanan buah ngan can arasak kemudian anu karek pentil kene Oke guys asak dikirim kulit. abdi teh nyuhunkeun bekal we ti bapa naon sakirana anu bakal mangpaat ka abdi duaan jeung sidawala Manfaat dunyana boy. tah atuh lamun kitu mah jang sok dewek dek mekelan ka si laing Dah pek tah naon. buuk dewek dudut dua lamar keur si laing hiji keur sidawala hiji Eta. Aya eta kalau rambut bapak kudu didudut heeh Salamar sewang. para lunteuing bapak teu kumaha wantun abdi bieu panci keneh minta dihampura nya piraku rek. ayeuna abdi kudu cubuk cabak kana masta ka bapak haram Pak Pamari doraka. moal Pak Sieun. sok jang ali mah ngajebak teh Tuh warna rantun sok atuh ku si lain jang dawala naon Pak dudut buuk dewek dua lamar ngajebak montong dawala tong. lamun heueuh oge teu ngajebak meureun antep ku mau sikona kumanehna Pira salamar ge. eta mah ngajebak supaya urang duaan teh supaya jadi jelema doraka Doraka ulah. manya bapak ka anak itu bieung teuing bapana goreng hate Piraku rek ngusrukeun. nah si kurang ajar ku bapak we dudutnya manya ka anak Oh. sok jang pek pilih ku sia Sok salah saurang kanya. ulah dawala Luaskeun. sehingga ku kalanceuk ieu dengekeun ku sia mensetan oge lamun kolot teu damang ti dieu tina sampean tah tapi kana tak-tak ka dieu batasna ge kana tak-tak ieu mah ulah disabak sia nu meretikeun nah teh Manenan doraka. Karena masyarakat kurang-kurangna kolot hampuraan cilaka lapur teh hampuraan. pikiranna teh ponok sia teh mah nya Teuing eta mah. dua Pak dua Tong leuwih ti dua. Dah. ieu sok tuna dina gugusi si lain selapkeun Serapkeun. ya dan nu lain-lain bapak aing mah naon maksudna Betul mamere roti. batur menyelapkeun teh cek Aduh, cek dapat sekian juta goreng-goreng dan duit kontan atau ATM iya mah kalah huy diselapkeun dina gugusi heuh
naon manfaatna kumaha engke Nah, ge engke ge si lain bakal mangih keanehan-keanehan anu luar biasa keajaiban teh ge. sok hiji deui keur si cepot Ciao. Durana panjang. mun bisa mah da kabeh we Si eta mah. Sok, ya sok. mi HP we di Silaing iya selapkeun heuh di Silaing kumaha lamun meulit keun lak-lakan Teu menang di PHP-keun sok. batur mah duit naon bakal teh hayo bekeun di kumaha cenah teh selapkeun dina gugusi na gugusi na dompet na gugusi Kumaha rasana cing? tah engke teh manfaat engke ge bakal nyaho si lain Kege di luar jangkauan urang salaku manusia engke ge bakal kaciri bakal kapanggih bakal nyaho si lain kanehan ai juragan anom di mana aya Pak ngaping di awang-awang nuhun atuh ai kitu mah sakitu doa ti dewek aya di sigigireun ira lain kada cing tawakal jang umat ulah lepas tina etika hirup eta kalau cing bisa pindah cai pindah tampian hartina si lain kudu bisa adaptasi jeung apresiasi hatur nuhun Pak geuning bapak urang teh nya apa kana basa-basa nu kitu nya sopan santun ramah tamah DP handap asor ulah tinggalin eta pake ku ulah jauh jika mana-mana ge salamet jak jigjak didoakeun pangdoa dewek ari sagigereun ari lain ada eta kolot teh ngan karasa euy kanya bapak wah gede kang mah tapi nganya nanti anu kursi mat mare buuk ada mere tanah mah teu boga tuh batur mah deposito ka anak teh naon heeh nya moran acan we lah acan kablog di mana eta sok teh hiburan kieu aing teh da kumaha maparerkeun we sieun stres sing loba hiburan we urang mah ai loba kabingung mah lapangan kerja sempit wah kesempit ayeuna mah kula ekonomi awut-awut uya apung-apungan apung-apung bebelieun teh apung-apungan bebelieun mararaha bener pangabutuh nyedak di imah jadak tuntutan di keluarga terus-terusan Jadi tentara pamajikan hayang diri bonding pemajikan yang diri bonding can anak teh ada teh anu kolot anu ngora anu ngorah yang dikreul lain rupa-rupa kayang nanya pageliskeun anak nu cika hayang mio nu cika nu kadua hayang komputer amuing eta tuntutan nepi ka kitu aya nu nu bungsu katilu hayang laptop Allah nah canu awewe naon teh kahayangna cita-citana hayang jadi hostess alus luhur ai hostess naon aing teu ngarti pejabat tinggi teh pejabat tinggi bukan teh ketua DPR hari usaha ngan ukur kieu jeung kieu aing aya hasil aya henteu pan da geuningan batu menta ka batur teh aing menta mah asa dijajah geuninnya atuh nya jeung era we asa nyentug kana hate ai dipenta teh asa dijajah bisa dijajah urukan teh dina marena ge teu ridho teh nyanya tapi lamun teu mere beutingna ku aing digarong beutingna digalaksak cenah mah oh rezeki teh ladang tinu kitu we nu dihakanan teh geus panasieun we beuteung lainnya tapi parendene kitu da puguh kumaha atuh aing kudu hasil itu poe ku pangabutuh atuh
efek pikir ku maneh karasa lo bapak kabutuh mah sok rada poek pikir kieu teh mapan pamajikan teh bosen dua nana minta diserahkeun oh ayeuna teh dicabut ku mitoha aing ari geus aku diparahan boga salaki teh sia teh kanu kabega tingalikeun bulan hareup mitoha aing aduh di kumaha teh temok ku aing keur heuai dabongana pamajikan aing magarek didudut eta teh ngeunahan ku mitoha teh atawa pamajikan aing paehan heula bikeun ka mitoha ulah kitu urus cenah eta ngambek terus-terusan mitoha gelut aing jeung mitoha teh naon nepi ka kitu tah mah marukana pati-pati paeh oge aing teh naon aing geus gelut jeung mitoha mah oh teu pan geuning jelema teh aya bosenna nya hirupna teh abong kena aing teh mayar goblok sia cek tuluy kukulutus payunganana dan orang kehujana kumaha nulunganana panula ayam di mana lamun aing ngagrup yen banyak alusnya aduh wah bro kalau baru manggil da ngariga nama geus pas gini geus pas dari patokan nganjing butuh teu pas teh jeung pangabutuh hayu buru-buru tuturkeun aing aduh tak gendong kemana-mana alah lain kemana-mana dengan membawa budak we atuh ngari aing kudu membawa ucing lain mun urang mah bikeun ka indungna pan indungna teh maot namanya nguping maut nah kunaon maut mah ngaramet nah ngaramet make teu jeung maut make celana jero nah wake maut bobogaanana ku lentah aya 17 mah meureun mun nyepot digemrong lentah heeh marukana gudang tarasi meureun ketempor teh kembu murukan sale eta lentah tina sagede-gede rokok nepi ka sagede-gede inung suku meureun pamajikan aing teh beakeun getih jadi we leuleus nya pasti atuh ai loba-loba digotong ti sawah teh dimandian ku aing naon panyakitna cik nya pariksa ai breh teh dina bobogaanana nepi ka ringuy nepi ka nyocok lentah meni aya 17na muing paingan ampun nah atuh pajikan ceplok ke ku aing didudutan babari da geus mararontok tepati nyepot teuing meureun eta nu ka 18 nama hese teh didudut teh da begang kene wah digunting ku aing ai jerit teh pamajikan ngambek kumaha jerit teh lain lentah eta mah anjing ai sia teu apa kawas nu teu wau alah padahal ngaminggu ge katempo teh pancak dirongokan eta ku sarimag jeung lentah nya beda rada geunteus saeutik sarimag teh lanyedna heeh ada geus buka anak opat abah naon ya ari emak teh ka mana abah nanyakeun indungna aya pan maot baheula ai maot teh naon maot teh dicana ku Allah
Oh jadi Allah bogoheun ka emak sia mah udah supir elap Allah teh nu nyiptakeun urang anu ngajadikeun indung maneh anu ngajadikeun maneh Allah teh heeh ngajadikeun kaum muslimin wal muslimat ngajadikeun minal aidin pananjeuna heeh Allah teh heeh atuh urang ka Allah yeuh dek naon sia teh urang ka emak engke ge katuturkeun ku aing kumaneh sareng bakal engke ge katuturkeun abah naon mending urang ka emak urang ngenong di emak meureun Allah mapan beunghar aduh rek barang peda ampun emangna Allah teh supir elep nah sia teh kabina-bina teuing ada budak apa ai Allah lega sawahna aduh ampun lain lega deui kabeh ge nu kagunganana teh ayeuna disarwakeun jeung atuh urang minta beas atuh tobat ada budak atuh baru kadaya di kieuna meureun nu matak maneh cing bener ge ulah nurutan bapa maneh ke bakal ka sawarga Allah bakal nikmat hai di sawarga aya balong apa ujang aya nguseup ulah disarwakeun jeung di dunya abong pikiran anak-anak ada budak kapuraeun kege katuturkeun ku urang bakal maot sarara oge urang teh heeh atuh meureun ujang teh kudu kumaha lamun hayang maot hayang sampurna teh kudu daek ngaji daek salat ibadah ai salat teh kumaha wah heuke urang tanyakeun heula ka kiai da aing oge teu apal manehna ge sekali-kali azan heeh kapok aing ngabareta oge salat teh dicarekan nah wake jeung kapok aing teh hayang guguru salat yuk cenah tuturkeun ceuk guru teh ai kitu ai perbah awe salam ditemalan ku aing ceuk guru teh assalamualaikum warahmatullahi aing teh tukang teh waalaikumsalam sugan teh moal ngambek nya heueuh atuh betul ditemalan ai perbah ruku soek calanana teh sampingna sarungna pan geuning teu make kolor salatna teh guru teh jarang make kolor Allahu Akbar barawak teh meuni katempo kabeh aduh bobogaan eta imam kumaha teh aing pan kaget decan nyaho salat ceuk aing teh alah meuni gede alah meuni hideung eta guru aing meureun bakat tinggu amak keur salat oge ngomong hideung oge ciptaan Allahu Akbar eta kudu ditemalan make nejeh ka aing ai sugan aing salat teh kudu nejeh deui aing ka tukang gur teh di masjid garelut alah kabaya nepi ka paburanta kabayakeun di masjid gelut aing gara-garana nepi ka diusir nepi ka dikakat na masjid lain tempat ibadah tempat karaman gitu abah naon nu mata kudu dek ngaji ge kitu tah ulah awam teh kana agama teh cing apa kana huruf hijaiyah teh alif ba ta sa nu kitu alif keur ngagambang ari alif teh bisa dibaca a i u lamun hayang jadi a teh dijabar lamun hayang jadi i dijateng naon atuh dari urusan hayang jadi u di kaltim lain urusan provinsi beleguk bapak teh eta awam sok ku abah bacana ku ujang etanana sok atuh ejahna alif jabar a alif jri alif psu sok a i u tah kitu bener oh gitu ada abah bisa aja lamun hayang jadian make nun dihareup cuma contohna alif nun mati jabar an halus tah lain halus alif nun mati katabrak naon dan
naon mah tara ulin ka jalan atuh. Tara ameng ka jalan. Pugu nun meminang ulin ka jalan. Geuningan bebeja heula ka indungna teh. Ma, Nun bae. nun bade ameng ka jalan nun. Neng menurang. Nur eta mah lain. Nun. Heeh. Atawa ditangwin alif, tangwin jabaran alif, tangwin jrin alif, tangwin ps un. Anterkeun. Aninun. Aninun mun bodoh pisan. B jabar ba, B jrb, B ps bu, bakaka. Babi bu belengong. Jauh-jauh karena bakakak. Nah, anak-anak tapi ngeunah aing dicarekan ku anak. Ku anak pada kitu aduh. Ngeunah abah dicarekan ku anak. Ngeunah heuh ke dipaehan. Atuh langkung raos kitu mah. Pieulaan aya paean budak kitu. Heeh. Ai budak nepi ka sepeun deui kitu teh. B tangwin jabar ban, B tangwin jrbin, B tangwin ps bun. Bantingkeun. Ban bin bun. Ban bin bun. Kumaha maneh we atuh. Abah, naon? Hayang disunatan abah. Duh. Oke, geus boga duit. Kabit Ngana disunatan mah lain ku duit ku peso. besok. Kudu diburuhan nu ngeureutna teh teh. Ku abah keureutna teu becus. Diajar. Enggak mau. Kenapa? Aduh eta ku saruana. Maksud lo? Oh. Keuleuh aing mah ka maneh teh. Aduh. Jadi mengalunyak budak. Eueuh tuladeun anak hirup teh. Oh turutanin anak Ngan ngabegal we jeung ngabegal. dibuat. Marukana moal doraka anu kitu teh. Sedih. Naik-naik. Da jeung nyana deui. Tuh. Jeung ngabegal mah abah kieu usaha mah ye. Kumaha? Ini ke tempat parkir. Parkir motor turun nyokot hiji. Oh eta mah teu haram. Henteu teh mah. Ngan digebugan wungkul. Cih. Alah ngabodor anak aing. Halus budak teh geus. Nah, anak-anakan. Geus aya senian. Heeh. Wah, betok bukna halus. Mending dagang kangkung abah. Halus teh. Sabeungkeut saperak. Oh, ini nama mahal 2.500. Batina saperak. 2 perak kumpulkeun. Sok 3 juta beungkeut we. Sabaraha? Sapoe ku abah. Geus 3 juta perak. Lamun payu mah dedet-dedet we atuh. Paksa. Ka jelema Jual jual paksa paksa. nu teu meuli dagor. Jeung tibatan ngabegal mah doraka teh. Tapi dah bulan. Teu payu wae dahar ku sorangan. Sugan we atuh asam urat kaituna. Aya asam urat teh jang beunghar. Oh insyaallah atuh aya kitu mah. Heeh. Bah, naon? Naon? Alah, Naon? naon sia teh alah-alahan. Abah buru-buru bah. Naon? Hayang motor abah. Cucungik sia. Coba selain-lain we. Nepi ka lahuta emangna motor teh barang murah. Buru-buru abah. Wah, merukan roti. Gablek duit di mana aing? Bang iridit bah. Teu gablek uang muka. Buru-buru abah. Mau ka setoran sia teh kumaha ieu teh? Abah, buru-buru abah. Aya naon? Soran naon tah? Naon teh sia murucut? Tita tadi aing hayang motor teh. Ih. Budak teh hayang modal meureunnya. Si goblok. Nah atuh nyebut ngiridit sia teh bete. Ieu beteng uing ngiridit abah. Nyalingit goblok. Be nepi ka kitu-kituna. Anak-anakan Nah, abah. Naon? Tahu naon nu bau? Ya tahu campur jeung tai maneh. Lain. Tahu buruk lain. Ada luar sa. Tahu naon atuh? Tahun tu maneh. Coba jadi mengalunyak budak teh. Di mananya walungan anu jero? Tadi ada
di Lebak sebelah kidul. nyaan aya dinya Ayar. aing dek ngojay Geus ngojay. teuleum aing 3 jam mah nya Bari bawa budak. heeh nya terek maehan budak ya oge Montong neraka bari dak ya. ieu tongong aing kapodolan le Oh, bawa ke cai kayak itu kan baik. ya Dah, Ba, naon Akang itu di sauran. Hari-hari wae. jauh kene sawarga ceuy Wah, tepi ka tu akang. Karek ke lebih ka mana deh. perjalanan ka sawarga luar biasa rumitna Buruk. mimiti keanehan geus karasa ti ayeuna Oh, ti ayeuna kan. dibekelan buku bapak teh teu capek teu lapar teu hanaang Oh, gitu. Eta gini. wah luar biasa Aya barokahna gini eta ti kolot mah. luar biasa ieu pengaruh kolot Oh, mata kolot kudu sumujud gitu. lah naon geus karasa keanehan Keajaiban. ai siring hanaang teu henteu lapar henteu ka eta Teu karasa haus. bapak urang teh nepi ka perbah dinya da urang teh teh proses ka sawarga teh nepi ka kieu ieu ieu teh karek saparapat teh acan Acan. Yang hayang ngarokok. proses anu model kieu teh jangan ngaliwatan jonggiri salaka Nah, eta. wah tempat anu tiis luar biasa Eta nu berat tuh. mudah-mudahan lancar Mudah-mudahan we Kang. Ya naon-naon. jelema anu bisa ngajalankeun rel kamanusiaanana deuleu nu bisa nincak sawarga Teu sagawayah manusia. sugane atuh urangnya kahareupna mah jadi jalma anu mabrul Abronya. Amin. naon luar biasa romantika kehidupan alam dunia Oh, nuka seorang gua Kangnya Kang. pasang surutna dunia Bener. Naik moduna dunya. paingan eta euy salah sahiji katerangan Kumaha, ayat-ayat pangeran Laras. kuma unikna Cing, kumaha unik. unikna eta ayat naon yen ieu dunya teh ruksakna ku leungeun-leungeun manusia boh di daratan di lautan Ku pola-pola jelema nya Kang. sagalak-galakna ge maung bayangkeun ku sileing nu dihakan ngan ukur semet daging Daging. tapi jelema euy Kumaha jelema Kang? bebetian dihakan Membuahan. dan daunan diremus Membuahan beak. bubuahan pon kitu deui lauk domba hayam Ayam. rakus deuleu Cangkerek di dahar. eta nu kacida mah aspal jeung semen Lebih ka beak deuleu mah. tah eta leuwihna teh euy Aya kelebihan. Digagetan we tuluy mah. matak sampurnana jelema teh kitu Ler. sampurna lamun jahat leuwih ti sato Leuwih ti sato. Eta bener oge teu kapalang leuwih ti sato sato. Leuwih. Eta tah kaleuwihan. aya we kaituna sampurna dina jeroning sampurna artina bisa nyampurnakeunana insan kamil mukamil kaituna euy Eta teh. ieu tahapan ilmu ieu nyata kitu tah eta perjalanan ka sawarga ngan jigana dina praktek nama euy moal kuat Wah kuat kumaha. apan aya doa ti kolot Nyapan doa. dibekelan ongkoh Mata lu matak ulah mang deui ulah ragu-ragu deui dina nyeng hareupan sagarupa pasoalan anu sakirana bakal ngabatalkeun kana perjuangan ulah cangcaya teh. deui ku kitu teh mah duh Sorana wanita cep. nah pihujaneun gitu Nah, dah rodo atuh. halodo deui euy Rodo. Sorana. manusia naon teh di mana Suka teuing. Mun urang mareret atuh. mun bejaan gawil gitu
iya teh heuleuh nyaho mun dilawang mun lawang dewek ti keburu sana gawir doh beteung mending ngadaradad pasti teteh untung eueuh waduk moal aya di dinya mah aya sorak naon beu teh nya pika keungeun manusia bancet teh nah tarik-tarik teuing bancet teh make pengeras make sesisting eta bangkong korodok bontong ieu teh nu hejo teh geuning bangkong catang bangkong rek dalang ulah kaget manusia aya ku kabeneran poe ieu aing aya milik aya manusia aneh-aneh teuing rupaan jiga receh eta anu tukang pon kitu deui karunya eta malaikat geus dina tak-takna nganung harti asup kaya tempat bakal jadi mangsa kula hei manusia geura samad inung bapa tungkul kana nyuku tangga kasadapan lamun maneh hayang salamet hayang hirup langgeng kudu mayar ka kula hei manusia tong dilelewe sia kumaha lamun nyeureud ngamekeun ke wah beres Gusti doh teu sangka urang anyog jeung kebon cikur doh hihi kebon cikur cenah euy ye kucap ieu ceup geuning la ilaha illallah makhluk teh geuning aduh jin kafir jigana tai garing manehna jin kafir mah eta ku araraneh bebeungetan araraneh teuing ieu dunya aduh asa teu umum eta bebeungetan nepi ka kitu sugana tai garing lain buatan Allah rarasaana teh KCP mulai ya pada manehna leuwih ti akang kade ulah diheureuyan kade nu kitu bisi nyiwit bisi ngetrap aya nu kitu aya ngaranan ya aya atuh naon ngaranna sarua alien nya nah alien jauh-jauh teh sarua jeung sileing bisa ngomong bisa nyambung alien mah ai kadaharanana sarua jeung aing atawa sarua jeung lau kroto ai di dinya naon aing mah kadaharanana atuh ngamena kayak pindang bandeng aduh pindang bandeng berkualitas bergizi aing mah sangu nu pulen jeung gorengan ieu mah paling oge ti kotok lain eta ngahina akang menilai halus perkiraan kabatur teh bener halus perkiraan ananya beuti kotok padahal teh muning mun manehna teh muning garing bisa jadi daun maneh ka kananana dibejakeun aing mah kejo pulen kejo pulen lamun dina kendaraan mah aing mah truk nah beres aing kuring sia mah teu gablek mobil ayang dari mereka lamun dina imah dewek mah hotel hari aing kacilingan setan aduh aing jeureujan ku batur mung lamun dina baju aing mah jas hari aing teu gablek baju nia jadi make aing mah mau ngalawan heh ngaranna saha sampean ngaran maneh mau dibejakeun sieun di puasaan ceng nang dah tuh ulah akang mah cantik bisa dipelet aya teh tukang kata sieun dipelet emangna aing teh bogoh ka sia kebenangan diri aing boga gerayu lipen setip gede teh doh keur naon garinggem eta beungeut beureum kitu abis sakemar duanana beureuman anu hiji deui non teh heeh garinggem deh ku naon lipen setip ngantina galinggem
luntur atau duling dem bisa dihakan da percis rambutan can usum rambutan mah maneh abus kata batia dina harti yakin maneh kudu jadi mangsa kula boga duit sabaraha kayaknya tak kuring mah teu boga eta sia dina saku naon udah eta aya amplop kaciri eta tuh akan kadek lalapkeun lalapkeun leuwih nolol atuh montong diasupkeun deui sia kadiekeun buka aing ge nyaho sia cek tetenya aduh eta apalan buta cek naon cek cok datan nira tangga deman oh iya datan nira tangga deman pakulingan rana pakulingan rana alah nuhun agan abdi teh muni tos hayang kiih hayang naonna bieu untung aya agan duh datang jeger ye percaya kan dia tah araheun mah ieu tah aya tah boga duit hayang duit sabaraha tah didinya saha maneh satya pikaan didinya mah saha maneh hei penggawa ngaran kaula kerincing wesi iya saha kikirincingan kerincing wesi kancing jaya kancing cetet si anjing ngabala rodor eueuh kancingan gila kancing jaya badalungan badalohor Allahu akbar harus nyambung ngaran sampean badalungan Surya Pringga Surya 16 mending jaru bajega nya ai mana nu tukang gentong atau minak jinggo badalungan sampean Surya Pringga Bayu Putu Bima Putra Bima Ungjila ilaika wa ma ungjila min qabli puas ya eta tuh tong kemana karep atuh ngomong teh dari tatu nah can nepi kana wabillahi roti apaleun yang apalin kan pan kaituna teh hum yukinun aduh apaleun kungsi ngaji mun teh jelema teh pasti teh Bima Putra Arimbi Suta Arimbi Randa cekek naon sia teke naon teh eta payun dora kumakan bieu naon sia oh anu nempe ieu Arimi Ratu lain heuh lain maneh mah lain sok itu jauh-jauh waktu lain sok sia ngomong naon simun Arimi Gagah lain gemes lain gitu sok sia ngomong naon Arimi Sakti lain alah ai maneh teh wah udah kadeng lain gitu lah kadeng sok sia ngomong naon Arimi Mandraguna lain jauh-jauh ai maneh lain Arimi Panggagahna lain babasa tuh kasih itu tuh aduh sebut bebal dari amak aura kudunungannya dicarekan puas nu ngadukung puas sia deui mun nu ngadukung ka aing teh jawala oh pisan bela ka aing teh ni era aing kudunungan ka era aya
lamun sampean rek ngaganggu ieu dua jelema ieu dina harti hayang saling karepan jeung kaula Gatot Kaca salaku lurah Tamtam Managara ngarti sampean ya sampean lamun ngaganggu kaula dina harti hayang saling harepan jeung kaula salaku lurah Pagaden lurah Tamtam ngomong teh lurah Tamtam lurah Pagaden apa kan wani marang aku sadaya ora wani dening apa kulanang ora iwelang lain pikagileun dununganana ngomong teh eta uyuhan daek boga pawongan kitu dah uyuhan daek gaji untung sabar dudungan daek aing mengukut pawongan kitu asa parabna we tai bagi pergi awas yak wae tinggalikeun ku aing mah lain kakak nganggap naon tinggalikeun naon goblok ngancam sia teh aing lain nganggap naon kakak dibongohan keur hees ku aing da sia teh aya heesna dek di kumaha bool sia diurekkan ku aing wah geus rada jeung dikait kenyang bedopan ka kait tentong ya anjing kita ngaburu sud waktu seseiten ruduk jeung pejit naon sia teh urek gusti ngait kana pujit di jero iraha alah si tutungan jamna kitu asalnya we kana tuh pirang ngalaan urek dina bool kumaha euy talikeun kana tongong truk tuluy ke truk digas ku supirna jadi tapan ka bedol maneh ka gusur pejit nangan keluar moga-moga Gusti ulah kaalaman atawa hayang lesot manae kana tangga kalapa tak urek anu amay-amayanana talikeun kana barang bang benar tuluy ngagajeleng ti luhur moal teu pan ka bedol pujitna teh kaluar nu ngagantung teh pujitna wungkul astagfirullahaladzim biasanya atawa ngakan karbit benar banjur ku cai lu nginum pan ngagolotrok sunut tina sungut pan ngebledug mung serat pijil jeung pejitna di jero teh kosong tinggal anjing aya kasieun lalinu mata lalinu teman-teman Badalungan Gatot Kaca Gatot Subroto maju kurang ajar buktikan ayo orang jawab ya kembang wah kuat jelema luar biasa kan woi woi tas hebat montong sudah datang air kagok dulu bantuan air Yeah.
Kade akang ketemu nih ngejo ngajak buah anak aing nu leungit inget baheula benernya leungit kenetik irungna di depan aing mah kieu belenu dari tete irungna teh karek nengtet buah-buah ieu buah-buah ieu anak aing kade atuh bisi tuan lamun heuh teh mah pangih deui aing jeung anak bari jeung kayaan rek gelut nah kumaha riwayatna naon teh Oke ngomong gitu pangna langit budak pamajikan uing teh ngajuru ngajuru heeh sasar ta budak geus 3 taun teh leungit ta irungna teh panurun ka aing kieu ngan anak aing marada nyolotot tah model kitu ngan karek nengtet diteteangan ka itu ka dieu kapangi dina got Allah lagu geus maot Allah di ruang boa maneh hirup deui anak aing naon maksudna teh jiga anak aing nu modar maneh ngaranna saha Agnes Monica lain lamun kitu mah lain jauh cika ningali naon bukakeun bujur lanan da aya tanda anak aing mah dina bujurna cing hayang nyawa tingali kali heula di kuburan dikubur heuh modar anak sia lain aing kitu heuh panginten atuh pamikitu mah tadina mah ku aing teh dikukut maneh teh geus dikukut dek diracun woi ya sampai kumaha sia hampan aduh woi ini kaos kocan kayak ngai ngepotong tuh urina gitu teh woi anjing nah kitunya lah ya woi ya marukana kumaha pakai maco lo itu kade mendiri nek kali dia atuh tah jadinya jam mendiri nek jam anjing sia teh cici kemana bio goblok kunaon aya naon pokok kalalaki aya naon atuh gay sia gay goblok aduh setan alah ampun gelos ya modar siap puas ya karena gorong-gorong nya panuju sia karena gawir tuh alah tulungan ya leungeun aku gupai teh panggih moda iya awas wes lincah gitu sih goblok jeung lingas ayo usik ya musik kapengkek sia hawa angin sia ayat dah kade baru kana benang mare buru kan aduh bisa aduh bisa ngagilakna
aduh kaleret aduh ih menilinga si anjing cok sia woi Lah goblok naon tah beungeut aing ngana tai muni ngalah akan ya anyaan pika gede heujil mah teh nya ya marukana woi pek anjing pek setan deh ya nafsu teuing teh anjing nafsu teuing teh geuleuh aing lebih kaleles liur aing ieu pasti nyai begini bagi beak teragana kan no sia udang kumpul ke taraga heula tuh kadeh maksakeun maneh teh tuh beak taraga aduh anjing bejakeun sia ka mah kade ngumpulkeun teh dia bongohna teh aduh api-api teh aduh kumpul ke taraga teh ada keren beak puas anjing montong ditulungan anjing hop segerap purna dewa melahirkan nafsu kagila-gila ya nafsu kagila-gila ya kiri lusilan paingan kiri hartina gunung lusi cacing paingan nyata tesaka sarabok sabarang nyamuk iya ge rasakeun sia lajeng wae Raja Bega doh iya ge meremkeun panonna rep sidakep sina kutual mata di babahanan catur dria catur araning opat Dria araning angen-angen sir budi cipta rasa iya ge
ngedalakan kesaktian lir malam tumraping api doh saciduhing mah teu sakacaping nyata hence nyaeta ngajadikeun angin barat taliwawang iya ge aya angin puting baliung muter turta Gatot Kaca kasapu ku angin kejadian anak Gatot Kaca kasapu ku angin doh iya ge anehna teh asta jiga dawala mah teu Loh, agan astagfirullahaladzim eta angin sakilatuan angin puting baliung agan Selamat agan. agan biung gerak-gerak gimana kumaha nasib geus kieu ye junungan moal teu disiram aneh di wae anehna ieu percaya monya Gatot Kaca kasapu ku angin ari aing henteu duaan eta Ayo tengarti. kajaiban ti kolot teh mah tah ieu anehna teh deui bayangkeun ku sia palingan ceuk bapa baka mangih keanehan-keanehan anu luar biasa ke di jalan bukti di kolot urang teh lain jelema sama nya maca kolot ti kajauhan mah ayeuna katempo nya geuning Semar teh euy oh lain jelema sawanea atuh yeah awas jeung hati-hati musuh hebat mana teu kasapu ku angin aing teh tidak muntang kana sadagori iya penastik kersah yang tumampara iya ge Astra jingga oge kaget ku ayana ieu kajadian beres araraneh anu kapenak di satengahing marga dah atuh ieu denawa dijamak leungitan pelwi hilang tanpa kerana iya ge jang ngelek jadi lurah togog teh Jumantri oi bak atuh naon lain gebau mitoha goblok oh mitoha kang teh nanaonan ari abah ieu teh wah jadi manuk puyuh lain puyuh goblok mitoha aing sia teh ih udang mang duh dah itu sangka cepot kejadian anu model kieu ararane luar biasa araraheng kejadian teh nah naon ieu teh maksud tujuan mang teh dah sedaya-daya ieu yakin ieu teh ditugas ku bapa maneh ieu henteu kuring wali ditugas ku bapa kuring dek kasawarga kuring mah dititah ku Batara Kresna dek nepungan hiang otipati Jagatnata nganterkeun surat kula apa tapi maneh dibekalan ku bapa maneh henteu teh dibekalan wah moal pati-pati bisa mukakeun kedok kaula lain apaleun kang Tak mungkin. aya eta dunungan kuring moal naon sebab manehna bakal bisa nyalametkeun dirina Nya. hari ieu emang nanaonan kikieuan sebab dina danget ayeuna teh uing teh keur ngadaguan kereta api geuning eta disada dah mun teu nyambung jeung lalakon ieu jelema dehing
sadenge-denge nanya euy nah makanya ulah badalengean kula teh ditugas cepot ditugas naon ku saha ku Sang Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru ditugas naon nyaeta pikeun nyekel ieu Cupu Manik Astagina eta secara teu langsung kaula teh ngajaga ieu pusaka ieu Cupu ieu teh naon teuing naon resina mah dapan ngan anu penting ulah leupas tina leungeun kaulangan ieu kaula geus kabuka ieu nyaeta ku anak Semar Badranaya daek teh daek ieu maneh tugas ti bapa maneh henteu kuring ti Batara Kresna dek nyeun alasan naon bae oge ngan dina lebah dia ieu Cupu bawa keur naon pokona bawa we sakitu kula samedieu geus teu loba omong sakitu engke bakaja heusi maksud tujuan maneh tujuan kaula tak kitu hampura permios cepot dah eta kitu naon cing buka Cupu naon teh di jarona naon teh moal kitu di jerona berlian euy oh pek teh berlian barak-bak lamun heueuh berlian sacupu ieu sabaraha euneu wah meureun 3 miliareun mah bisa aing nyeun gedong oh atuh akang hayang pindah ke Marga Ayu Raya bisa kebeli angkot hayang boga WC anu bisa ngabijikeun pedut jeung segede-gedena teu kungsi dikejeunkeun cita-cita lebih kaluhur gitu sing sok buka naon tetena Cupu teh heeh teuing sugana atuh pemilikeun pimodaleun nya sugan we atuh teh nyaho milik mah sugan ke ye pecakan kayaknya udah buka heeh buka sing derak-derakkeun ayangnya nginjem dadi derat ning euy heeh sing sok puih ke cing minyak ai pek teh orai sapi amun sok kitu lah atawa orai pek teh kitu atawa orai dangdut aya kasieun bener aya orai sok atuh kanya sia teh jeung sudan wae atuh nyaho aya borangan oh borangan sia teh atawa orai samsa atawa di jerona teh emas oh karone wae kurang bukanya atawa orai samsa di kurilingan hileud dawala sok kitu dawala ulah jeung sieun batu hileud oro kusi lain kanya bukana heh kunaon sieun ku hileud baheula aing kungsi Kaligata aduh Kaligata aduruk gereja sing atuh kukuring teu wani mah cing kadean ai pek teh euy alien huntuna teu gelede we urang kukut teh lebar luas kukut teh halus atawa biji tangkorak ye tangkorak jelema hirup urang salabarkeun mayit saha ieu tuh pan ibadah tanya eta teh urang mana tangkorak ibadah oh baheula na kuring teh nyok-nyokot eta warisan teu beunang tuh cokot di Gunung Anu berlian aya sakintana sugana ieu atuh ku aing mukana bisinya bener aling duiten bener ku batur logodor teh A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim sing pi rezekieun logodor teh nya buaya nu gede buayana leutik leutik sagede cak-cak ada aduh pan ngagedean henteu da teh di paraban henteu dolan teu da teh di paraban moal sabab kaburu dijejak eta buayana trek ya buaya ai pek teh kunti anak wai nggak begini sieun benernya sieun
Jonolo teh sirahna wungkul cepot. Cika ningali kanyut maneh. Spek ku si lain. Lain borangan. Borangan ada kacidanya itu. Saking ngali TV borangan. Kasihan katanya. Alah. Ayo dilahirkeun poe Jumaah manehna mah tapi borangan. Tapi sieuna. Pa Jumaah nah dia tetekeun banjir. Aya wae jawab bener teh. Tapi jawab tapi sieuna. Penas ti kersah yang tumampara. Doh, ieu ge. Barang ieu cupu muka turubna anu diderat. Doh, Ngadak-ngadak astra jiga dawala oge duwi ka ngajengkang teu kiat ku serab-serabna. ieu ge. Aya cahaya anu mungsrat tina ieu cupu. Doh. Cahaya papat warnane putih kuning abang ireng. Ieu ge. Ulah. Aya bade ka mana mulih ti mana? Jeung. Mulih ti mana bade angkat ka mana naon maksud tujuan? Kumawi abdi teh sing bade lebet ka sawarga. Dupi salira. Kapan kaula anu ngajaga lawang selamat tangkap lawang sawarga. Atuh kalaresan pisan yeun. Ya, biasa abdi lebet. Wih. Sawarga teh kangge sadayana apa nu di dunya teh kabeh awewe lalaki banci eta teh calon neraka jeung calon surga. Surga dua we. Duanana ge sanjara radi. Karek calon Yang jadi Calon. anu bakal bisa jadi nu mana aja teh anu bisa ngajawab. saya kunci. Dijawab kunaon? Dijawab ku leungeun. Sungut mah jempe. Hartina ku jelema anu geus pinuh ku gawe. Jadi teu lobat saur tanpa bukur, teu lobat carita tanpa nyata, nu penting mah kanyataan nyaeta ku gawena. Nyaeta loba amalna. Sumuhun. Ngartos teu? Rada lawang sawarga teh nutup tapi muka. Lawang sawarga teh nutup tapi muka. Maksudna seperti anjeun dek numpak kendaraan, numpak bus. Muka tapi nutup. Eta teh lawang bus teh nutup tapi muka. Nutup keur ka jelema nu teu boga ongkos. Tapi sanajan keur nutup pasti dibukakeun da ongkosna boga. Geus boga karcis. Jadi ongkos teh hartina aya di anjeun jeung kuncina. Kunci sawarga teh aya di anjeun. Da keur anjeun. Meureun di dunya geus ngadenge anjeun. Yen Allah moal rugi lamun manusia teu ibadah. Jeung Allah moal untung mun manusia getol ibadah. Sabab anu bakal kena ku rugi jeung untung teh maneh-maneh kene. Di maneh, ku maneh, keur maneh. Sing horeng nu di dunya teh calon neraka wungkul, heuh jeung calon surga. Duanana ge pancan aya nu jadi acan. Dina alam ge pan alam barzah, alam wah kaituna teh mahsyar barzah nepi ka hijabna. Ni sahabna di non teh di timbang. Cadi timbang. Bener. Ni hisab tadinya teh. Jadi konsina teh aya di kuring. Iya. Naon konsina? Heuh bisa ngajawab. Nyaon pertarosanana tadi geus nyarita eta teh keur manusia sawarga teh. Manusia nyaeta manusia anu bisa ngajalankeun rel kemanusiaanana. Teh sawarga teh iya. Jadi nu rek ditaroskeun teh manusia. Tuh.
kuring dek nanyakeun ari manusia teh mana pan ieu tama irungna irung ieu eta mah dadana manusia heueuh nya ieu leungeunna heueuh leungeunna dadana beteungna kulitna dagingna tulangna atina jantungna pejitna sukuna na wungkul geuning nya heueuh ai manusiana mana ulu tayu oh di jero cing sok korehan kalah modar da maneh dibongkar ka jero yang panggih jeung manusia astra jingga bingung dina manahna nanging emut kana purwa daksina purwa marang wiwitan daksina wakasan emut pangbekel ti Semar Badranaya meredih dina manahna agungna kakrasan nu kagungan beres supaya dilancarkeun guys ron ka sok cing kuring hayang jeung hayang panggih jeung manusia kumaha carana gampangna hayang panggih jeung manusia ieu tingali pagaweanana cing sabab hayang eces jentre ka manusiana teh tempo pagaweanana sabab setiap aya dat sifat asma afal tong pagaweanana we mode ka pangeran heeh pan Allah teh jenenganana asmana heeh datna laisa kamislihi syai'un sifatna Rahman Rahim apana kun payakun jadi jeung ngarajararadi heeh manusia oge kakasih teh ngan gaib barang nama itu dah jadi hayang panggih jeung manusia teh panggihkeun apana pagaweanana apa teh pagaweanana kumaha nyaahan dedehan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngaudangkeun kanu labu mere kanu daek nyaangan kanu poekeun nganteur kanu sieun eta sifatna manusia walah nyaeta buktina dina gawe lamun pagaweanana geus kitu eta teh geus yakin katemong ti dunya keneh oge eta jelema teh calon surga dah didinya bakal jadi ahli surga